Alhamdulillah pangestu Aden, ari Aden teh di mana? Tos ka kampung nusuna kieu, ka ditu tebih, ka dieu tebih, ari ditilik tina angguan mah, ari Aden teh ti kota nya. Mohon Pak, di kota tadina bade ka desa itu paninggaran aya perlu ke kadesna tapi kalah nyasar dipentingkeun di dieu. Pami ngawidian mah abi bade ngiring mondok we sapenting mah. Ih nyamangga teuing Aden, da di dieu mah kieu we kaayaanana sagala walurat tuangeun ge saaya-aya we. Atuh da maklum di dieu mah di kampung. Tiaba ayeuna teh keur usum kaliga deui, nya ripuh, nya susah. Ah teu sawios Pak, nu penting mah abi bisa mondok, bisa ngareureuhkeun ka capek. Ke ukupingan teh Aden teh bade ka desa Paninggaran nya. Atuh jauh teuing ngasar teh Aden. Kedah mah mapai jalan tuh kalebakeun. Ari Aden ka dieu kana naon? Mapah. Karena mobil ku margi mogok si mobil teh ku abi diculkeun we di ditu di sisi leuweung. Tuluy abi teh mapai jalan satapak naik ka pasir anjog we abi teh di dieu. Tadina mah ieu hayang ngarobos jalan sugan we bisa motong jalan kitunya. Sugan teh moal nyasar ai sing horeng mah nyasar. Da kumaha deui ongkoh deui abi teh resep ieu teh leuleumpangan teh komok masuk ke leuweung mah. Ambuing henteu capek Aden. Jaba bari ngajingjing koper deui nya. Henteu sieun dirampok kitu. Da teser ieu sina oge Pak. Aya sababaraha kertas sungkul. Mangan kertas nu tah tinggal Pak. Ieu teh duit sababaraha gepok. Tinggal Pak ieu teh duit gepok, aya sababaraha gepok. Ngan teu kahitung jumlah nama. Sabaraha-sabarahana. Anu jelas ku ieu duit nu aya dina ieu koper bisa meuli 10 imaheun model kieu malah mah jeung eusi-eusina sok urang tarohan urang dieu mah can aya nu nempo duit sakilobana dina luhureun kerja. Sok beulares teu Untung we nya Den tadi teu aya nanaon di leuweung. Da sepi barina oge seurang teh mendakan aya jalmi kitu oge bumi mendak bumi teh ieu we nyukur lacer mendakan sanes sama